Pramitra Tigaraos ayeuna Cipanon Indung karangan Kiliksa Nincak bagian ke-20. Di dinten ka dinten, di waktos ka waktos, di episode ka episode, tangtos mugi-mugi we tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga tu para mitra atur nuhun, ka mitra nu paresna subscribe sareng loncengna, nu paresna ieu para mitra like-na, sering ngebagikeun para mitra ka wargi-wargi nu dacan uninga, wartosan we nu kapungkur kantos kadang mungkin dongeng keur barudak kene cenah nya. Ieu Bang Jaya official ieu. Buka di playlistna cenah tos seueur para mitra, tos seueur para mitra. Hampir 50 genep 57 genepan 57-nya. Ieu para mitra nu tos diupload di playlistna. Cariosna aya para mitra, carios naon anu kinten aya di dinya, mangga buka bae kitu. Ayeuna Mang Jaya nuju ngahaca carios nyamuk Cipanon Indung karangan Kiliksa. Insyaallah para mitra sawantuna tersi di Mang Jaya official mangga nyangakeun ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-20. Di Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ke-20. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Cipanon Indung, ayeuna nincak bagian ke-20, karya Kiliksa. Para mitra kaum dangu, harita Buwati nyereng-nyereng wae ka salakina nu katelah suganda. Nah kumaha nu bisa kahartiku apana teh? Sok atuh jalankeun. Buwati nangtang. Tapi sok sanajan kitu hatena mah hariwang. Dasanya nama bogoh pisan ka suganda ceuk paribasana bogoh nyoso. Nu matak salilana sieun karebut batur akhirna timuruan saumur-umur matak ngahudangkeun papaseaan. Perkara bisarmi kudu rengse ayeuna keneh. Kudu diriungkeun jeung jenisna sabab bapa mah era atuh. Piraku ka pagawe nu sakitu hadena rek diganyar ku perlakuan nu jiga kitu. Teu tega bapa mah, teu mikeun hate teh ieu. Sabab jika jalma teu boga rasa rumasa mun kitu mah. Suganda tegas teu asa-asa nemongkeun kanyaah ka bisarmi. Kanyaah nu bener-bener kaluar tina ati sanubari teu karana aya pangarahan. Jadi rek kumaha mereskeunana atuh? Buwati keukeuh can ngartieun. Ayeuna pisan rek disusul ka lemurna. Rek ditepungan sangkan masalahna beres. Ibu kudu menta dihampura sarta kudu mikeun duit hakna. Sabab hasil digawe 3 bulan lilana. Perkara duit nu geus dibikeun ka dua semah eta mah kataledoran ibuna. Gagabah mikeun duit ka jalma saliwat. Geus puguh nu nipu. Nah, kalah ka digugu, sugana nangtung nyaan. Rek nyusul ka lemur bisarmi sabab boga rasa tanggung jawab. Jeung ngarasa era kurarasaan, piraku ka pagawe nu satia rek ngaganyar ku kasedih jeung kana langsaan, sugana teu hayang kikituan. Tapi memang para wargi sadaya aya paripaos cenah Buwarti teh gurat batu, teu bisa dibawa badami, sabab salilana sok hayang meunang sorangan. Jaba ti didasaran ku rasa timuru anu tanpa alasan, atuh kalah kanamahan pusing kana pikiranana, pok ngajawab omonganana jiga teu dipikir heula. Apa? Mangga we rek nyusul ka si Sarmi mah, tapi tinggalkeun heula surat talak di dieu. Yah, kami mah teu suka di dua-dua, teu suka boga maru ka si Sarmi. Cigrak ini kacileutik mah, susul si Dayang. Serahkeun heula kuring, serahkeun. Gebeg deh para mitra. Sugana ngarenjag bakat kureuwas. Manehna teu buru-buru nyarita deui kalah kacolohok bengong mencrong ka pamajikanana. Eta mah para mitra jiga nu bolotot mata simeuteun, olohok ngemang kadu pikeun sugana. Lantaran teu nyana pamajikanana bakal ngomong kitu. Memang para wargi sadaya. Memang pamajikan ge nyarita teh ngeleper bari ngumar Cipanon. Kaayaan tamah warit kula warga sugana jadi abut-abutan teu aya cahaya, teu aya komara. Tuning kasebutna awet rajet teh. Wati. Aya naon make jeung nanyakeun sakala? Eling atawa henteu maneh teh? Nu ke disebut teh eling? Dalin jalma gelo bari oge. Nah, kabina-bina teuing atuh nuduh ka kami teh.
Demi Allah, demi Rasulullah, kami teu boga tujuan anu lain-lain. Teu mika bogo kasih Sarmi henteu. Tapi hayang nebus kasalahan, hayang ngelempengkeun anu bengkok, hayang meresihan diri tina sifat-sifat kotor nu disebarkeun. Kaku maneh, kula warga Sugana geus dikotoran ku kalakuan maneh anu teu boga rasa rumasa. Da ayeuna kami rek nebus dosa, rek ngajelaskeun perkarana kasih Sarmi. Lain rek teu pararugu marina ge, lain rek nyusul-nyusul. Ya, maksud nyusul teh rek jelaskeun. Eueuh tujuan sejen. Asa kabina-bina teuing ngomong teh. Cek Sugana bari pepeta untuk kekerot kawas nu gemes. Teu lah teu kudu loba carita barina oge. Teu perlu kusumpah, nu penting mah bukti. Bukti jeung kanyataan. Cek Buati semudod sarua bedegongna. Keukeuh dina pamadeganana. Bukti? Bukti naon nu dibutuhkeun ku maneh? Nya, hiji bukti yen Bapak bener-bener teu mika cinta ka si Sarmi. Berarti ulah licik ari hirup. Maneh salilana menta bukti anu lian. Tapi maneh sorangan lamun mutuskeun hiji perkara tara malireh heula kana bukti-bukti. Malah sok ngapilainkeun kana katerangan ti batur. Buktina ayeuna maneh geus mutuskeun ka si Sarmi. Bari jeung can aya buktina. Sugana molotot dua peureup dikepeul-kepeul. Geus lah. Yung merek init nyusul si Sarmi mabarin oge. Susul ta si Dayang teh. Paingan cek batur kasebutna. Tukang ngarebutan salaki batur da nya geuning. Eta buktina salaki aing nepi ka aduh. Eta nepi ka kapengpeongan meureun teh. Santeuna we meureun di parabunan. Kasabalahan teh. Ciga disusul. Tapi pamenta kuring cumponan rag-ragkeun heula talak. Sabab kuring teu hayang mihianat. Teu hayang dihianatan, teu hayang ngabogaan maru jiga si Sarmi. Teu hayang di dua. Teu kuring mah. Astagfirullahalazim. Nah, asa kabina-bina teuing maneh teh Wati. Na geus lieur atawa kumaha? Na teu eling maneh teh kasalaki kuat ka kitu? Teu kudu tatanya ulah loba carita barina oge. Pilih we salah sahiji, buktikeun omongan anjeun nu jelas. Mana buktina? Buati beuki keheul bae. Bukti? Sok bukti naon nu dipenta ku maneh Wati? Nya kahiji bukti yen Bapak bener-bener teu mika hayang kasih Sarmi. Tangan sakitu nu dipenta ku kuring. Mun bisa ngabuktikeun kuring rek ngelehan maneh, rek taat kana omongan Bapak. Kumaha ngabuktikeunana? Lamun maneh teu percaya kana omongan kami, apan sumpah ge teu dipercaya. Subana rumenghap, nahan ambekan ari kasurungkeun ku hawa nafsu mah. Babari ngabuktikeun mah mun Bapak init harita hartina bogoh. Kasih Sarmi, mun teu init hartina teu bogoh sarta teu aya niat nu lain-lain. Sakitu we syaratna mun Bapak milih salah sahiji eta jadi bukti. Sugana ngahul. Asa taak nyang hareupan anu jadi pamajikan nu gurat batu. Kitu salah kieu lain unggal omongan teu aya nu asu. Sugana bingung kabi Sarmi melang jeung asa boga dosa. Sedengkeun kabuwati berat, pokona mah berat ka anak nu tilu. Ari rek init kacileutik tangtu kaayaan bakal leuwih panas harengheng. Hese mereskeunana. Ari teu init kacileutik tangtu ngaran manehna ruksak sabab sahanteuna. Bisarmi bakal cacarita ka jalma loba. Yen ngaran Sugana urut dunungan manehanana kalakuan teh teu parok jeung batur, teu boga ras-rasan atawa naon bae nu diucapkeun ku jalma nu nyeri hate. Nah, kalah ka ngahulang, sok buktikeun mana nu rek dipilih ku Bapak teh. Narek init nyusul si Sarmi atawa rek tetep cicing di dieu? Pilih salah sahiji. Buati ngagebah nu keur mikir. Mending ngarenyag Sugana teh, duanana ge berat. Sabab kami boga rasa jeung rumasan. Jawab Sugana tegas tetep teu bisa mihak ka sabeula. Bari jeung ngorbankeun pihak sejen. Pugu Buati menika kerot ayeuna beuki yakin yen salaki mika berat bae ka Bisarmi. Mun kieu mah moal beres sabab Bapak teh tetep berat ka si Sarmi. Bral geramiang jug-jug imah si Sarmi. Cig ka ditu rek monok moek diri tu ge teu naon-naon tapi syaratna ulah balik deui ka dieu. Muga-muga sing betah di Sidayang lah. Di ditu cig ka ditu monok moek ge. Langsung we ti kantor ini ti imah ti ditu datang ka kantor balik deui ka ditu. Tong hayang balik ka dieu. Cek Buati bari terus cengkat. Derdeg lumpat ka kamar geblug ngabebeutkeun maneh kana kasur. Segeruk ceurik bangun anu kanyanyerian atuh sajongjongan mah Sugana teh ngahuleng siga katenung pipikiran kumalayang kanu teu puguh kabi Sarmi watir ka pamajikan jengkel ka anak melang. Keur kitu para mitra torojo ti dapur aya nu datang.
Regeureun hareupeun kamar Buwati pok nyarita tegas jeung ngandung sumanget. Pak, punten we, Eni bade ngiring sumanggem. Kanggo ngarengsekeun masalah ieu teh langkung sae Bapa calik-calik we di bumi. Teu kedah nyusul ka lembur Bisarmi. Kitu ceuk Eni nyarita pinuh ku kayakinan teu asa-asa. Eni mihak ka ibu. Ulah kitu ada kingsing karunya ka Bisarmi. Nu geus jelas keuna ku pitena dirina kata langsara. Cek subhana leuleuy panoneuteub ka anakna nu ngajanteng nangtung. Pak, Eni mah teu mihak ka ibu tapi mihak ka Bapa. Ka ibu, ka adi-adi nu dua. Nah kitu naon maksud Eni teh? Sugana kerum. Sabab Eni nyaah ka Bapa hawatos ka ibu nyaah ka diri adi pribadi. Upami Bapa angkat ka Cileutik kanggo nyusul Bisarmi, tangtos kaayaan di dieu bakal abut-abutan. Upami parantos kitu Eni sareng adi-adi nu dua bakal katalang sara. Rumah tangga Bapa bakal goncang. Tah kumargi kitu hiji-hijina jalan nu kedah ditempuh Bapa kedah tetep aya di dieu ulah nyusul ka Bisarmi. Sanes Eni teu hawatos ka Bisarmi nanging Eni salempang. Bili ieu rumah tangga ancur ku masalah sakedik. Tah kitu Pak pangemut Eni mah. Cek Eni tegas jeung beuki wani teu asa-asa nyarita ka bapana. Manehna ngabandungan kana debat Inung jeung bapana tadi nu matak manehna bisa meresaran. Nya kaharti ku bapa ge heuga tuh. Bapa moal init ka Cileutik moal nyusul ka Bisarmi. Ieu hiji tana yen bapa mikanya ka hidup jeung ka ibu. Oge teu ngaharepkeun mun ieu imah kudu harengheng salilana. Tapi Eni kudu inget yen bapa mah tetep teu panuju kana tindakan ibu nu kamalinaan. Oge tetep melang ka Bisarmi nu balik bari mawa ka nyeri. Dina ati jeung pikirna. Muga-muga we kasalahan ibu dihampura, oge muga-muga Bisarmi sing pinangih jeung kasenangan. Cek sugana dariana keur pamadeganana teu robah, teu kapangaruhan ku sikap Buwati. Perkawis pamadegan apa mangawe bade kitu bade kieu oge nanging nyusul Bisarmi ulah dijalankeun, sing hawatos ka ibu oge ka abdi. Heugeg, bapa moal tulus nyusul. Sugana tuluy nyampeurkeun kanu jadi pamajikanana, nu keur ngabangingik ceurik di kamar. Bangun anu kanyanyerian. Nempok itu Eni bungaheun leos ka dapur deui nyampeurkeun Kalia jeung Yati. Nu keur carolohok bengong, ngabandungan sandiwara nu teu lucu, nu keur lumangsung di imahna. Para mitra sadaya ieu tongtonan anu awon pisan pikeun kulawarga mah. Anak-anak nepi ka bisa lalajo drama sababak warawargi. Anu matak nimbulkeun harengheng kulawarga. Kacida pisan awona. Nu matak cenah para wargi lamun rek seueur paseueur-seueur saur heug atuh sing jauh heula mun rek di kamar ting harewos we ngobrol mah kitu. Ulah tarik-tarik teuing. Ting harewos we ngobrol mah. Ye salah itu salah gitu sok adu renyo mah rek silih begegan. Ulah dugi ka kapendak kumurang kali. Para mitra kaum dangu, harita teh Buwati. Kacida sedihna lantaran ceuk pangrasana mah salakina teh bener-bener mika berat ka Bisarmi. Sabab buktina keukeuh peuteukeuh rek nyusul ka Cileutik pikeun ngarengsekeun masalah tadi. Anggapan manehanana salakina leuwih mentingkeun Bisarmi batan dirina. Barang ngadenge sora pantun muka manehna cengkat bari nyusutan Cipanon. Na teu tulus ka Cileutik teh Pak. Ari geus bulan pate kadan mah tuh brala geura miang da teu kudu mikiran kuring barina oge. Sabab rumasa kuring mah teu bisa nyenangkeun hate lalaki, teu bisa ngolo-ngolo, teu bisa meuli-meuli, teu bisa ngarayu. Ibuna, ulah kamalinaan, masalah ieu geus rengse, ceuk sugana leuleuy nyaritana. Panon melong kanu jadi pamajikan nu bangun teu percaya. Naon hartina make disebat rengse segala? Apa moal nyusul Bisarmi? Hiji bukti yen apa leuwih berat ka Inung jeung ka barudak. Heunya ka ibu jeung ka barudak. Geus, bira hudang. Geura kaluar ti kamar. Ulah dipapajangkeun kajadian tadi mah. Nu geus mah geus we anggap impian. Cek sugana leuwih daria mere harepan kanu jadi pamajikanana. Ari ngadenge kitu mah manehanana regreg hatena tuluy kaluar ti kamar. Bari hatena ngemplong gek giuk dina kursi dituturkeun ku sugana. Nya ibu mah bungah we mun bapa bener-bener moal tulus ka Cileutik mah. Tapi kade ulah ka ditu teh pikeun salilana. Si Sarmi mah tadina ge jalma manyang munyung, teu hieu teu walahir barina oge teu kakak teu caladi, teu aro-aro acan. Manehna mah deungeun-deungeun bolongkotan teu kudu dipika berat, Pak. Geus bulah ulah nyaritakeun si Sarmi. Sabab moal tungtungna ayeuna mah anggap geus rengse we sarta urang mikiran masalah sejen.
Cek Suganda bisa pisan memperamarah Buwati. Nyarita leuleuy jengan yakinkeun yen nepikah pamajikanana teger hatena, paroman marah mah cipanon saat. Nya nuhun atuh tapi masalah naon anu kedah dipikiran teh? Masalah rumah tangga urang. Nu tetep merlukeun bantuan tinu sejen. Sarmi anu balik kudu aya gantina. Hartina urang teh kudu neangan deui pembantu rumah tangga nu bisa dipercaya. Sabab barudak moal anu ngurus, mangkaning tereh ngahangkeutkeun kana ujian. Sakolana teu meunang kaganggu, kabeh kudu soson-soson diajar ulah sina digawe. Buwati ngahuleng manehna ungut-ungutan. Ngarti kana maksud salakina tapi timbul rasa was-was dina hatena. Bisi meunang pembantu anu leuwih goreng batan Bisarmi, bisi salakina kagoda deui ku babu. Kitu ceuk anggapan Buwati anu pipikiranana heureut jeung amahanana rasana sunek lila-lila pok manehna nyarita deui. Bener apana? Babu teh kudu aya gantina, tapi ibu mah miharepnya supaya neangan babu teh nu geus kolot tapi digawena segut keneh jeung singer. Mun teu kitu kudu lalaki ngarah aman, ceuk pamajikanana. Heuh, lalaki oge tapi kudu geus kolot deui. Suganda seuri atuh Buwati kasindiran. Sakilat ge ngarti kana maksud salakina. Geus lah ayeuna mah putuskeun we. Urang kudu neangan pembantu rumah tangga pikeun ngagantian si Sarmi nu balik. Sanu rek neanganana, Pak? Pamajikanana neuteup ka Suganda. Bari mesem. Bapa masih ibu eueuh waktu keur neangan nu kitu mah pek we masrahkeun ka ibuna. Pokona mah aya we. Apa mah geus teu sanggup ngurus nu kitu teh? Cek Suganda tegas manehna bener-bener horea meunangan pagawe anyar. Sabab geus sababaraha kali henteu cocok wae jeung pamajikanana. Ibu ge teu sanggup hese neangan pagawe teh, Pak. Nya mun teu sanggup ulah loba nawar atuh ulah loba rewel. Kudu narima kana naon-naon geus jadi putusan bapa. Tah kumaha mun kitu? Nya teu naon asal meunangkeun babu kolot we atawa lalaki kolot. Nya satuju geus atuh kitu ayeuna. Buwati jeung Suganda sasalaman samemeh dilesotkeun torojol anakna nyalampurkeun. Bari pating serenge seuri leutik gek dariuk ngariung jeung indung bapana. Suganda seuri pok nyarita ka barudakna. Eni, Lia jeung Yati. Ulah salempang kaayaan bapa jeung ibu geus beres roes. Taya urusan naon-naon. Ngan ayeuna mah wayahna we samemeh meunang deui pembantu sarerea kudu daek digawenya. Nyadiakeun dahareun masing-masing, nyeuseuh masing-masing, ngurus kaperluan masing-masing, atawa bagi tugas sing walatra. Atuh nurutkeun kamampuhan sewang-sewangan. Hal ieu ku bapa diberatkeun ka Eni pikeun ngurus jeung ngaturna. Tak kitu amanah ti bapa kade sing artinya. Hatur nuhun, Pak. Oge ibu Eni mah bingah we ningal kaayaan kieu teh. Insyaallah sadayana amanat bapa bade dijalankeun ku Eni teh nanging sok sanaos bari jeung kitu oge Eni mah tetep we aya panuhun ka bapa. Mugi sing engang kenging deui padamal nu tiasa diandalkeun. Margi Eni sareng Lia kalihna Yati kedah jongjon sakola, Pak, ulah aya gangguan. Kanggo ngudag cita-cita, ceuk Eni bari neuteup ka bapana. Sorot panon bangun anu miharep pisan. Nya tangtu ti mimiti isukan oge bapa jeung ibu rek usaha sate kapola. Pikeun neangan deui pagawe anyar. Ayeuna mah keur saheulaanan pigawe ku sarerea ngarah adil jeung aman. Sanggeus sagala rupa perkara rengse kula warga Suganda ngariung meja makan, berak dalahar balake cerakan, suka bunga galumbira kajadian tadi sabisa-bisa dipopohokeun. Sok sanajan usanya namah teu bisa dipopohokeun. Komo yatimah inget bae ka Bisarmi da puguh kasaksian pisan, kasedih jeung kapeurihna. Oge geus karasa kanyaah Bisarmi ka manehanana. Maklum ti keur leutik keneh diwowoy diurus ku Bisarmi. Kocapkeun para mitra isukna, Suganda geus indit deui ka pagawean sakumaha biasana. Anak-anakna sarua geus arinit ka sakola teu aya nu mikiran kasusah jeung kabingung. Di imah kari pamajikanana sorangan manehna ngarasa cuang cieung ditinggalkeun ku salaki jeung anak-anakna. Karasa butuhna ku pagawe, tapi tetep teu hayang nyampihan deui Bisarmi harita Buwati luntang lantung di buruan, nempoan kekembangan jeung mariksa jukut anu geus barala. Meni barala kieu buruan teh. Tetela si Sarmi mah goreng gawenya. Naon wae tu pagawean salila di imah teh meni teu kaburu sasapu-sasapu acan. Jaba jukut geus jarangkung. Dih, dasar jelema ngaco teh aya pisan hampuraeunana. Untung dikaluarkeun moal panjang ngaririweuh. Buwati jiga nu siwah. Ngomong sorangan bari rarat-reret ka sabudeureun pakarangan. Hatena ngarasa panas keneh mun inget kana lalampahan salakina nu mika berat ka Bisarmi.
Ras inget kana omongan-omongan ili nu ngandung racun atuh rai nafsu sabel ka Bisarmi. Malah mah tina awahing ku geuleuh-geuleuhna ka Bisarmi harita nepi ka cumidu. Munyana kitu patut mah moal teuing diampihan ku aing teh. Disuri lama ya wewe bangor kitu majigana. Disabrak aing tabrakan teh beureunya. Heuh disabrak aing tabrakan oge. Si Sarmi mah ngeunah-ngeunah we jeung salaki aing ngahekok. Dah. Mun aing keur eueuh tangtu hotel paduduaan. Sabal aing mah. Geus pasti kana kituna teh. Sabeul sia. Kituna teh pericrot nyidu. Hate panas kaduruk ku hawa nafsu amarah nu ditimbulkeun tina lamunan sorangan. Ari ngalamun teh sok diwawaas di papan tes sarua we jeung dongeng para mitra. Di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus kitu. Dina kaayaan kitu luareun pager pakarangan aya 2 jalma nu keur ngajaranteng. Kawas aya nu diteangan. Sabab panon rarat-reret bae nempoan kaayaan di dinya. Lila-lila nu saurang asup ka jero pakarangan nyamperkeun ka Buwati nu keur luntang-lantung bari ngagandong leungeun. Oh wilujeng enjing juragan, ceuk eta semah nu tayalian Iwati kulisi desa Cileutik, nu geus anyog ka palabadinya dina raraga nalungtik Bisarmi, bari maluruh 2 bangsat. Ari Buwati meni ngarenyag ngadenge nu ngomong teh lantaran keur anteng ngalamun. Red ka kulisi memeh nanya molohok heula semah teh diteuteub tina suku nepi kana sirah. Dupi saderek teh saha sareng bade ka saha deui? Buwati nanya bari melong. Bade ka juragan sundupi priogina teh bade tumaros. Abdi teh ti lemur teh tos 2 dinten milarian bumina juragan Sugana. Nah laras di dieu kitu mugi kersa ngawartosan we margi abdi teh tos lami milarian teh. Bumina Sugana? Sugana mananya nu ti mana kawitna? Buwati teu gagabah ayeuna mah. Semah nu tumanya teh teu buru-buru dijawab maksudna. Ari numutkeun wartos mah juragan Sugana teh ti Bandung asli, sundupi garwana teh ti Tasik. Nu dipilari ku abdi teh sanes juragan Sugana nanging padamelna nu jenengan Bisarmi. Tah kitu maksad degan. Oh, kitu nanging punten we dupi sadarek teh ti mananya? Saha jenengan mugi kersa nerangkeun we. Buwati panasaran hatena deg-degan. Sabab inget kana omongan ili yen kamanehna tangtu bakal loba nu daratang. Upami dipercanten mah abdi teh sumuhun pangurus di lemur Cileutik bawahan Sumedang. Maksad ka dieu teh bade nepangan Bisarmi nu saura wartos didama di hiji menak anu jenengan juragan Sugana da kitu gan. Oh, kitu nuhun atuh nuhun ka hartos upami kitu mah nanging hanya kal kabina-bina da nu ngaran Sarmi mah tos teu aya di dieu. Leres ari kawitna mah didamal di kuring. Malah mah geus tahun-tahun tapi kamari balik ninggalkeun ieu tempat. Jadi ini mah kuring teh tanggung jawab, pae hirupna oge. Kuring mah geus tanggung jawab tak kitu. Buwati ujug-ujug nerangkeun Bisarmi. Sabab sieun ditagih deui jiga kamari. Janten Bisarmi teh tos teu aya ngadamal di dieu nya gan. Nya. Nanging ayeuna mah da tos teu aya. Da kamari liren bili aya peryogi mah susul ka lemburna da moal burung aya di ditu geura. Ceuk Buwati setengah ngusir sangkan kulisi teu lila di dinya. Kekegan abdi teh panasaran sun ieu teh. Naha meni dadak-dadakan teuing liren ngadamel teh. Nah kumaha atuh kawitna oge kumaha kamari teh aya tamu ka dieu? Perkawis lalakon sareng riwayatna masing kuring moal nerangkeun. Sabab tos sanes tanggung jawab kuring dupi perkawis tamu memang kamari aya 2an maksudna mah sami ka Bisarmi. Tapi da teu tepang. Ceuk Buwati bari luak liuk hatena ngarasa hariwang. Keke. Saha jenengan semah teh gan? Ili jeung Suha. Kitu numutkeun pangakuanna mah. Dupi mulina kulisi terus ngadesek. Ih, buka teuing da eta mah urusan manehanana. Tos sim kuring mah teu terang naon-naon barina oge. Sareng teu hoyong kaciwit kulit ka bawa daging. Urusan masing-masing mah mangga we. Permios aya perlu bade ka ieu ngalereskeun padamalan di lebat. Bari nyarita kitu teh Buwati ngaleos ningalkeun kulisi nu colohok bengong. Suk Buwati ka jero imah jepret dikunci teu nolol deui. Para mitra kaum dangu, hajibana nyampeurkeun lalaunan. Ngarasa kaget nempo pribumi anu ngadak-ngadak init kawas nu umum ka papanjangan nyarita. Pok hajibana nyarita bari mencrong ka lawang tepas. Kumaha ieu teh Pak Ici? Nah jadi kitu geuningnya. Paji bumina sudah Sugana teh bener ieu, malah mah Bisarmi ge di dieu digawena teh. Tapi ceuk awewena mah kamari teh geus eureun cenah. Nah bener atawa henteu nya? Asa teu percaya kuring mah.
Kumaha mun geus kieu mah tak buntu kalakuan pinten Pak Haji. Kulisi malik nanya ka Pak Haji Bana. Malah neuteup radalila. Waduh. Kumaha atunya? Tapi harinya mah geus eureun naon hesena atuh balik we ka lembur urang susuganan si Sarmi geus nepi ka ditu. Tapi tujuan urang nu utama lain nepungan Bisarmi maluruh dua bangsa teh. Mun balik deui ka lembur sarua jeung mundur. Kulisi teu panuju lantaran asa taya gunana mun balik ka lembur mah. Nya mun ka lembur teh saduju rek ka mana atuh? Keke kumaha ceuk pribumi bieu teh na ka mana balikna cenah semah nu dua teh? Kulisi ngahuleng ditanya kitu da memang bingung nyusulna. Ari sabab teu puguh laratanana teu kanyahoan tempat matuhna. Tungtungna kulisi ngaleos ningalkeun pakarangan reg eureun deukeut tukang rokok. Malah Haji Bana nuturkeun gek diuk dina dreum aspal nu ngagoler. Urang teh kudu meunang kapastian. Paici sabab lamun ragu-ragu matak cilaka. Mun kagok nanyakeun kanu boga imam mah tanyakeun ka tukang rokok susuganan aya nu nyahoeun. Cek Haji Bana ngamimitian nyarita deui. Panon tetep melong ka imah Bupati. Nyah Pak Haji, keun urang tanyakeun bali meuli rokok lah hayang udud ongko. Kulisi ngadeuketan ka kios rokok tuluy meuli rokok 2 batang. Nu saterusna nanyakeun kanu dagang. Tinu dagang meunang katerangan nu pasti yen Bisarmi bener geus teu aya di dinya. Sabab kamari katempo indit bari mawa koper, tukang rokok wawuheun pisan ka Bisarmi lantaran taun-taun dilana di dinya. Sok mineng meuli rokok ka manehna mun dititah ku sugana. Atuh geus meunang katerangan kitu kulisi gancang nyampeurkeun ka Pak Haji Bana, pok nyarita kalayan tegas. Bener Pak Haji, Bisarmi teh geus teu aya di dieu cenah. Balikna kamari pabebeurang inditna ka kidul ngajingjing koper. Taina jeung tibatan ngidar teu puguh leuwih hade urang balik we ka lembur. Nya satuju yu atuh urang baralik jeung teu puguh naon teh udar idar mah. Geus kitu mah bra duanana laleumpang. Ngajugjug ka terminal beus. Nu saterusna rek balik ka Sumedang ka lembur Cileutik. Haji Bana jeung kulisi ngarasaan heueuh lantaran teu tepung jeung nu diteangan. Cagtuna heula kaayaan Haji Bana jeung kulisi nu keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna kocapkeun Bisarmi nu geus tepi ka lemurna. Harita teh Bisarmi dibagiakeun ku Ma Usih jeung Rojali nu kacida aratoheunana sabab keur diarep-arep teh bet datang pisan. Bisarmi kurang berag datang ka imah teh lantaran datangna bari mawa pikasedieun. Teu kawas biasa. Tapi najan bari jeung kitu ka Rojali mah teu nemongkeun kasedih. Sanggeus silih bagiakeun sarta geus reureuh tina kacape. Bisarmi ngariung di tengah imah. Harita teh para mitra jeung Ma Usih katut Rojali. Nyai, nah balik teh betina kaayaan kieu, apaan biasana mah? Sok tanggal ngora jeung poe Ahad. Ma teh rada heran pedah Nyai balik bari jeung moal koper gede. Naon teh eusina? Ceuk Ma Usih bari neuteuk. Manehna ngarasa heran pupolahna Bisarmi nu memang beda jeung sasari. Nya mah nah mah ke jiga nu pundung mah. Aya naon mah di Bandung teh mah? Rojali pipilueun ngomong pirasatna leuwih seukeut batani. Bisarmi rada kaleket rek ngajawab. Lantaran manehna geus ngarti mun nasib manehna dibejakeun ka indung jeung anakna. Tangtung matak sedih jeung matakna langsa. Bisarmi teu miharep mun anakna manggih kasedih, tapi takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Kanyataan teu bisa diganti ku lamunan anu matak pikabungaheun. Akhirna mah Bisarmi wakca balaka. Emak kitu deui kahidap Rojali anak emak. Ulah reuas jeung ulah kaget sabab hirup jeung kahirupan manusia loba pisan pungkal pengkolna. Teu anger dina hiji kaayaan. Oge urang kudu inget yen di dunya teh papasangan. Ngahaja diciptakeun ku Allah teh sifat ieu teh tumiba ka diri urang. Nyaeta pikeun kahadean urang sararea. Contona aya beurang jeung aya peuting, aya lalaki jeung awewe. Aya luhur jeung hanap jeung sajabana. Tah kulantaran kitu muga-muga sarerea sing sadar jeung tumarima kana naon-naon nu geus kajadian. Nu geus jadi milik urang sabab geus kitu kanyataanana. Ceuk Bisarmi bari rutret ka Ma Usih jeung ka Rojali nu harita carolohok teu ngartieun. Nyai, naon maksudna caritaan teh? Mama jadi banget ku heran. Teu ngarti meus-meus acan ieu. Nah naon sababna bat ngomong kitu? Ma Usih neuteub anteb. Sorot panon para mitra sadaya asa nanceb kana ati Bisarmi. Ma, aya sedih, aya bunga, aya senang, aya ripu, aya bagja, aya cilaka.
Tah ayeuna kuring keur nanangan kasedih katunggaraan hate sabab keur meunang dodo jati Allah. Meunang kanyeri ti papada manusia. Na anak gebeg dema usih ngarenyag bakat kureuwas. Teu nya Nabi Sarmi rek nyarita kitu sedengkeun Rojali ukur ngahulang bari mencerong ka indungna. Kawas teu percaya ngadenge omongan kitu teh. Ma usih lila ngahulengna atuh kaayaan teh sajongjongan mah jempe. Ukur nu narik napas pating rarenghap bangun eunghap. Seungah jeung wegah nyang hareupan kanyataan hirup. Tapi boh Bisarmi boh ma usih najan miskin ku hartabana oge. Ari ku kasadaran mah beunghar. Bisa ngadalikeun hawa nafsu bisana naker pamikir tara kamalinaan teuing akhirna ma usih nyarita deui. Nyai memang bener hirup teh tara anger dina hiji pasipatan. Sabab Allah mah geus nyiptakeun papasangan sakumaha nu geus disebutkeun ku hidup ieu. Keun bae sing sabar ye. Sabab sedih jeung bungah mah kagungan Allah. Lara jeung tungara oge Allah keneh nu nyiptakeun. Geus teu kudu dipikiran nu leuwih jero. Ayeuna mah geura terangkeun pangalaman hidup teh. Nah kumaha tunusannya na. Ulah asa-asa keun bae najan hade goreng oge. Sabab tetep kudu kanyahoan ku emak. Ngadah ka harti babaku nama. Mangak mak kieu geura lalakonna teh. Teu loba catur deui derek-dek Bisarmi nyaritakeun pangalamanana. Basa dituding nu lain-lain. Ku Buwati teh dibejakeun taya nu kaliwat. Malar kaharti pisan ku mausih atuh pugu mausih meuni colohok bengong. Sakapeung gogodeg bari ku mecrek tina awahing ku kaget. Kaget kula lampahan dunungan Bisarmi nu atas sasar jeung tegaan. Tah kitu lalakon abdi teh emak nu matak sedih ka abdina teh. Bisarmi mungkas kateranganana. Bari nyusutan Cipanon nu tita tadi murubut teu katahan. Hate sedih asa digerihan ku hinis. Pikir rungsing para rusing sedengkeun mausih gawena rumenghap bari ngurutan dada. Istighfar sababaraha kali negerkeun hate nu pating seredet loba kapaur. Sing sabar nyai keun bae sakitu mah da urang mah teu bisa keneh hojah. Aya keneh waktu keur usaha. Emak milu tungara jeung milu sedih ka nyai sabab geus karasa ku emak. Hirup jeung huripna mah teh aya dina leungeun nyai. Sing sadar geulis keun bae sakitu mah teu kudu dipikiran barina oge. Ma usih ngababaraha teh Bisarmi bari jeung hatena sorangan asa ancur. Laras emak tayasan jalan nu sae iwati sabar tawakal. Pikeun sadirieun abdi mah teu matak janten wagela nanging kumaha Rojali manehna teh keur meujeuhna butuh waragad sakola pan can tamat SD acan. Bisarmi inget kana nasib anakna nu geus kasawang kumaha pibaleukaranana engke. Keun bae nyai da mah oge. Moal cicingeun tangtu baris ngabantu kana cita-cita hidup. Mak mah satuju pisan mun hidup hayang ngamajukeun nu jadi anak teh sabab memang kitu kuduna. Najan urang lara balangsak oge kudu maksakeun maneh nyakolakeun nu jadi anak. Sangkan anak teh leuwih henteu leuwih sangsara batan kolotna. Muga-muga we aya widi tinu maha kawasa Rojali sing aya milik bisa neruskeun sakolana. Kirang bara ari neruskeun kana leuwih luhur mah atuh tamat-tamat sakola dasar ngarah boga ijazah tak kitu nyai. Ma usih ngababaraha teh Bisarmi karasa nyerep jeung tiis kana hatena. Cipanon ngadadak saat sumanget nu ampir pareum ngagedur deui timbul kapercayaan kana diri. Nuhun atuh ari kitu mah emak abdi geureuh jeung gede hate. Nya geus kitu teh kudu mikiran nu kasedih ieu. Ayeuna mah urang neruskeun ngabadamikeun kajadian nu geus kaliwat. Tadi teh nya nyai nyabit-nyabit yen ka Bandung aya semah duaan lalaki wungkul. Na tunggu si tepung jeung hidap. Ma usih panasaran sabab manehna inget ka Ili jeung Suha. Henteu emak teu tepung jeung jelema namangan aya bejana we ti Buwati. Yen aya nu ti lemur ngaku Ili jeung Suha. Puguh kaget kuring ge emak. Narek naon atuh maksud sanyana teh? Da teu boga urusan jeung manehanana. Nu jelas mah rek nipu we jeung mitenah ka abdi. Tapi naha atuh nyaho ti mana saha? Nyaho ti saha manehna teh abdi digawe di ditu? Saha nu ngabejakeun tempatna? Bisarmi malik nanya. Kieu eta teh nyai sabenerna mah. Darekdak ma usih nerangkeun kajadian anu lumangsung di imahna. Basa kadatangan Ili jeung Suha teh malah mah kajadian sejen dibejakeun sabab kalakuan Ili jeung Suha perlu kanyahoan ku Bisarmi nu keur jadi bahan pamikiran. Waktosna see para mitra